Sanunya Gusti Allah mah babarian Gusti Allah mah teu hese. Nyamun salah sawiosna faidah jeung manfaatna istighfar tadi dipabarikeun rizki. Nya. Bisi orang ngerasa susah. Bisi aya dulur orang. Nya. Nu kumaha we pengaduan-pengaduanana nu hese usaha saparibasana. Tik-tik brek geus dimodalan angger wae. Istighfarna kumaha kari kitu wae. Nah, sok istighfar mah urang teh. Sok teu Bu? Sok di mana? Di nata salat bungkul 3 kali heueuh nya paingan. Nya. Paingan usaha urang hirup urang kieu we lantaran urang teh kurang istighfar. Heuh da urang teh tara nyieun dosa cek rarasaan mah aya. Ya,